anu ngaran salah sahiji wali songo teta tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Ayo urang mah ku hari kiai malah jadi garong. Dibalik. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah balik ka dia tuh sia. Biasa bae sih. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha? Masya Allah karim. Mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kabangga ku sebab jadi kiai buat yang dicabut ka kiaiana jadi penghuni neraka jahanam. Jina udzubillah min dzalik. Dzalik sing hade Kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'uro. Hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis tak, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ku urang teh hidayah hanya Allah nu boga. Pun tayangan Allah. Terapkan akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ye ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ye ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu. Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaos. Cak Kangjeng maha gaya Jibril. Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril ladri. Kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril saet. Padahaba faraja. Tekebal datang. Kumaha? Saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng. Ya Muhammad, Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu'a amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3, nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun. Batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah. Pait amat eta sih. Tuh pait sama molka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat biasa.
jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun pan hese jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiduan luluh hampura coba da kumaha pahit biasa. tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi kaifa yarbil ghadab. Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha? Engke aya tumpangan-tumpangan. Turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Masya Allah. Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin konsepna hiji khudil afwa cokot ku maneh pangampuran lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa lantaran khudil afwa khud ma cokot al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap cokot ta gelas cokot ta motor cokot ta duit teu kudu dititah cokot ngaranna khudil afwa ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang-kurang parabotna bisa salah geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik majaz kan aya majaz bil isti'arah aya majaz mursal aya majaz bil kinayah tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun apakah musyabah apa musyabah bih lamun musyabah bih nu diayakeunana eta isti'arah lamun musyabah berarti kinayah Iya mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus berarti ieu majaz bil kinayah tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura teu nerop ja pangampura mah teu bisa dicekel emang pangampura bisa dicekel jah henteu maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan ai santri mah henteu santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh di luar kepala datang ka poho deui can sakumaha tah sakitu mah encan sakumaha tah malah lakos gitu Yadzukiral musabbah wa hudifal musabbah beh ditutur musabahna afu dipican musabah bena warumisa ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makliyah bis isti'arah bil kinayah khudhil afwa wa murbil afwa ribanil jahilin Muhammad khudhil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin naf yang kemudahan tina karakter-karakter jeung akhlak-akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan-urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib haram makruh sunah
sakalipuran ku akhlak urusanana patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut ngalangan tentang agama lalaunan sing gede hampuranjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heura soteh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing cuma ditolol-tolol atau pagaan mah pagaan bae ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua aja ngagoblok-goblok aing gelut saja aing tungtung lah lain ngaji pan gelut suatak ge khudil afwa tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda aya sakadar jadi motor mobil kereta api kapal udara daya tempuna nu berbeda kekuatan nu berbeda manusia ge sarua boga kekuatan mentalna Rasul dijadikan ku Gusti Allah mentalna mental bajak tanpa pamrih pantang mundur sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhana Rasul lagi kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab nu kadeu teh Allah mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala mali sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama kiai mah nu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan sia waktu ka Allah aing nududukeun ku sia aing sia aya sia lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini tamakos kitu kiai nini tamakos kitu mah yang dibere segala rupa yang di alem-alem ke diondang ke pendopo mending mun gede sabarakarapun khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad cokot ku anjeun Muhammad jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeun Masya Allah karim urang sebagai pengikut Kanjeun nuturkeun Kanjeun sebab Kanjeun uswatun hasanah urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing hararade nya ninya ya urang bakal pararaehnya atuh komo nini mah meureun teu heula nya kiai atuh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa deuk nini teu heula mangga deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung nu teu heula lalauna mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kumaha ka Jawa
Ana maling. Masa Bahasa kos gitu kan tuh bisa. ya Bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa. Aing ai peuting sok ngadengekeun santri aing masak. Santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun. Kula ge sok seri sorangan. Ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi. Iwa kendi we surama. Ora gawang iki we gawa. iya namanya kan Di orang bisa tetep bae ge. Ya orang seri bae ngadengekeun cak nyana mah aing tilok intip meureun. santri aing penting teh aya cek aing santri aing kos ieu amat ieu bahasana aduh Sudah harna geus. sama agenya aja age sih widih tuh gua kehabisan Kehabisan. kan Tekan. Embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa. Teu bisa aya ge bisa bahasa Sepatan. Atuh bahasa Sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah. Atuh teu bagus je lu gua cariin aya gok di sini. Masa Melayu aya gokan. Tak embung kula tiba lagi diondang ka Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta, Gondrong, Ciledug teh lain mah teh lah. Teu aing mah Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan. Sunda urang mah asal seubeuhna gitu. Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang. Nganggang jadi kula mah Sunda Cianjur mah. Teu ngeunaheun teu ngeunaheun, lemes teu ngeunaheun. Geus maning urang, "Hai, ka mana sia?" Jaga dia, "Hai, aing ngirim atuh." Asana seubeuh teh ka urang seubeuh. Lamun pakai bahasa Cianjur, Sukabumi lah nganggang. Teu ngeunaheun asana. Bade ka mana? oh bade kali itu sareng saha Ditinggal di dalira wae. Ieu bagi tungkul. Sarujud bisa asana. Urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa. Sia mah dahar sorangan bae. Eta lamun kadenge ku urang Bandung, ku urang Cianjur pajar nyarekan lain. Eta teh lemes sakitu teh. Akhirnya urang ge sakieu teh dibandingkeun jeung kulon ya kulon pandega langeunan Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna. Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandegelang mah. Serang Pandegelang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan. Tangerang mah sumuhun heueuh. Sia sorangan bae heueuh sakitu. Kunaon teh jejeug babaturan lah teu kaburuan meureun. Ngeunaheun urang teh jadi mantep teh perasaan teh. Cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana. Atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh. Sia mah ngalem. Urang ngadenge orang Bandung mah puyeng aing mah. Mulih di mana? Wangsul di gitu. Mending merengkan puyeng aing. ya Allah Ulah bae kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya. Bahaya. Pensun sakira teh. Nuju ngauah-uih rengginang. Nuju ngauah-uih dinten Rangginang. Atuh lain dilemasan mah kos itu mah ngabulak-balik bae. Nya ngauah-uih. Poe Rangginang teu meunang dinten Rangginang. aduh Masya Allah Aduh teu meunang ajeng di tempat teu meunang di lemesan kula ge sok aya seri. Bade ka mana ya? Bante bade ka ditu cenah ngajak haji ka mana? Pondok Ageng. Ya, lain Pondok Ageng, Pondok Gede. Teu meunang dirobat tau Pondok Gede atuh ngaran cing. Mana Pondok Ageng. Itu beres. Geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung. Geus banding Sunda urang mah ngeunaheun. Sakitu ayana geus beres. Seubeuh perasaan.
Urang mah bobogohan ge. Sia, bogog aing, bogog. Aing bogog ka sia. Aing geus salaman, seret beres. Pada eta manusia lalaunan, emang neng cinta lah. Kesel. Ya, khudil afwa. Jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari, ngababarikeun kana hal-hal urusan-urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah, urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak anu bagus, akhlak-akhlak manusia anu goreng, lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab, sing gede hampura, sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa'mur bil 'urf, jeung marentah anjeun Muhammad kana uruf kana bagus. So parentahkeun berarti mah urusan agama, parentahkeun dengan cara akhlakul karimah, rahmatan lil alamin. Sok parentahkeun lalaunan. Ketika urusanana urusan dunia, na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf, urusan agama, parentahkeun ku ari lalaunan. Tapi lamun enggeus dengan cara laun, dunia mah ulah dilingsih, tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana, anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah. Ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut, nantangan ka anjeun, nyana menghadang dengan kekuatan, dunianya ana ditembongkeun, jabatan jana ditembongkeun, kekayaan jana ditembongkeun. Muhammad, apapun yang terjadi, kuari berangkat anjeun, tubas kekuatannya. Lain berarti ulah perang, khudil afwa wa'mur bil 'urfi teh ketika kudu perang. Ketika kudu demo ya demo, masalah. Masalah. Lamun memang ieu hak, berangkat. Lamun lain hak, ulah wa'mur bil 'urfi. Dengan cara lemah lembut, lain berarti ulah perang. Kanjeng Nabi perang, ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah, ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi, syariat dengan cara lemah lembut. Ketika nyana urusanan dunia hampura, ketika urusanana urusan masalah-masalah budaya lalaunan, ekonomi lalaunan. Lah terus dengan akhlakul karimah. Ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali, nantangan, menghina, hudang wa'mur bil 'urfi, hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi. We agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge. Gom bangun. Kemana girohmu? Engkau bupati, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri, engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi, agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana, wa'mur bil 'urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti. Selamanya untuk mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara. Tapi ketika nyana geus menghina, ngayakeun perlawanan, wa'mur bil 'urfi, bangun. Ulah cicingan atuh. Lain target untuk menang. Al-qital sijal, menang, perang, kalah, menang. Tidak diukur.
tapi perjuangan urang datang ka mana eta nu ideal salamatkeun diri urang ja isuk bakal paeh teu perang ge bakal paeh bae teu geri ge bakal paeh bae atau ai kitu mah giroh urang kaluarkeun polisi mana girohna nu beragama Islam abri mana girohna beragama Islam PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan berarti pembohong bupati pembohong gubernur pembohong saruanya anak sekomplotan penistaan udah tuh mantak naon bangun ku urang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur supaya Indonesia adil supaya Indonesia karasa ku urang negara urang supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi dilempangkeun negara ku pemerintah diolah ku DPR nyanakan urusan urang sebagai rakyat jauh rakyat mandek mah pemerintahan sahanyana rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat deh tuh kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum abeh ngeunaheun ka hareup ieu wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa ulah terlalu ku anjeun dibandingi ulah terlalu ku anjeun diladenan urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan wa a'rid anil jahilin ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul wa'mur bil urfi tanamkan tauhid tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina sang maha pencipta wa a'rid anil jahil kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf kalimatun thayyibah tidak disampaikan syariat-syariat tidak disampaikan berbagai keadaan menuju ridho Allah tidak disampaikan ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahoeun lalakon nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ieu lah wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah lamun mah aya nu ngagoda kanjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun khusus jang Kangjeng Nabi umumna jang urang
sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren. Dakwah urang teh melalui kemampuan urang. Jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator diberi kemampuan urang. Undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah umat-umat di jalan Allah. Ternyata teu bisa make akhlakul karimah. Aya setan numpak kuda. Kiai, ai cicing bae mah di pondok ge ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai. Kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Lumayan we Kiai, lumayan. Ulah loba nu dideulea karena Allah mah tah mah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya. Mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 geus 30 juta kan. Jurig datang. Kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Konsepna fasta'id billah, minta perlindungan ka Allah. Mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyaallah letik teuing 10. A'udzubillah. Hayang sabaraha tuh Kiai? Ya namun sekali bangsa 25 mah. Jadi 4 kali kan cepet. Nah, kan mantap. Aduh tawar. Lagi satu, tanda tangan tuh Kiai. Boleh guys. Lain a'udzubillah eureut, maju goblok sama Kiai. Nah iyalah, lamun datang jurig setan, ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang. Dina urang keur mungpung dakwah teh. Lain buah-buah datang setan lain puas. Biasa setan datang bentukna mungkin kiai, mungkin lurah, mungkin camat. Bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan. Tangkal caringin meleg-meleg. Atawa tanduk PDI meleg-meleg. Atawa Ka'bah. Juri keluar di tangkal caringi. Bentukna make udang-udang. Jeruk betuk tuh. Juri keluar di tanduk PDI. Bentukna mungkin bae PNS. Juri keluar di Ka'bah. Bentukna mungkin bae sorbana ngabai kahana. Juri. Iki modalnya. Iya orang matulah tuh jangan orang kene ya. Terus masih kene ya. Ulah sok nurutan batu. Ya, iya orang memanfaatkan bae maelanan. Ya jangan orang kene kan orang. Islah gampang. Aya insyaallah. Di mana emang acaranya di mana? Sabara. Itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya. Kemudian Kiai Supendi. Rukri terkait insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan. Boleh oge sih. Datang juri. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Pastaibillah kuduna lain ngayukeun. Ieu urang teu kuat ye, teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah. Ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah, nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin.
datanglah juri, pasti setan datang. Bentuklah mungkin kiai, mungkin pejabat, mungkin orang dekat, babaturan orang, kadang pamajikan orang sorangan. Kak, lah mangpang meungpeung heulana jang ora kene ieu. Dah jang meuli motor cokot teh habak, pamajikan urang eta teh jurig. Newo-newo. Jurig newo-newo eta pamajikan urang. Lain kalah urang nyemal kebel hirup pan geus ulah dicokot kalah. Ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede Kak. Pamajikan tolol. Neangan da pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang seton. Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah amma umirta bihi soripun fasta'idillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah. Sebab awadai nu bakal ngalindungi kecuali Allah. Innahu sami'un alim. Sanyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan, maha uning kana pagawean-pagawean urang. Ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu. Itu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu na. Allah alimun maha uninga. Penta perlindungan ke Gusti Allah. Mudah-mudahan Gusti diberi kekuatan. Engke yadfa'u anka Allah nu bakal ngahadang kaden ku kumaha. Perlindungan ke Gusti Allah. Naudzubillah. Tapi kulantaran hidayah manu Allah. Kajen teuing ku kumaha ge hak peto Allah. Boro urang masyarakat manusia biasa. Keur diangkat jadi solihin eta jawali cacak-cacak kanjing seorang utusan Allah geus kajelaskeun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Gusti Allah orang hidayah mah eta manu Allah. Urang kuari ieu bisa nyaho pangeran teh Allah, bisa nyaho rasul Allah teh kanjing nabi, bisa nyaho kitab Allah teh Al-Qur'anul Karim. Kemudian orang bisa ngalaksanakan eta hakikat nama hidayah ti Allah. Orang bisa diuk simpul kuari di majelis taklim di dieu keur dicas supaya hudang iman orang teh. Sebab iman teh al imanu yazid wa yanqus, kadang tambah kadang kurang, supaya iman orang mantap nambahan dicas orang ngaji sia awak cicing sia di handapeun tangkal lamon dicas ya ku aing bari lurak lirik casana error. Ya Allah, hanya Allah nu boga hidayah. Gusti Allah ngadak sing hade hidayah urang geus bener inna dina indallahil Islam, bahwa agama nu bener Islam pertahankeun supaya kabawa ka jero alam barzakh. Husnul khotimah sing hade loba jelema anu talar Quran tapi dicabut ku Gusti Allah Qur'ana, hidayahna dicabut. Naudzubillah min dzalik. Tak sing hade pertahankeun ayo urang jadidu imanakum bila ilaha illallah. Seringan maca la ilaha, perbaharui iman. Ayo terus mal kebel urang hirup teh akan bakal kaditu kalembur urang mah asli. Imang ngumbar mal kebel. Ju balik na kaditu tambah rahasia Allah. Ku tsunami, ku seuneu, puting beliun, nuraga, tabrakan, gering, anu sehat. Urusan Allah mah. Nu penting iman ka bawah. Nyangakeun sadaya-daya. Aya nu geus dipersiapkeun kuburan di dieu. Ya aku lama kuburanna di dieu deket abah kula geura siapkeun tanya sing ke umur di dieu. Geus disiapkeun di dinya. Kamari berangkat ke tanah suci paeh di Mekah. Kuburan nganggur tah. Nganggur tah kuburan. Sanajan aya ai ganti nama. Atuh ulah ese-ese neangan ate eta bae. Aduh, Masya Allah karim. Nah, kulantaran memang Allah anu ngurus, maka
Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin. Lain ditanyain peperangan, lain titah kesulitan, lain ditanyain kenakalan, tetapi rahmatan lil alamin. Dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi, menghadapi kafirin anu Nasrani, menghadapi kafirin di urang anu Hindu, nu Buddha, nu Protestan dan lain-lain sebagainya. Menghadapi jawara supaya ia benar-benar ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya. Iwati kudu berakhlakul karimah, kudu boga akhlak karimah. Badak dijadikan moto di Tangerang mah, weh Tangerang kota motona akhlakul karimah. Iya menang nyokot di dia, nyaw bener nyaon teh nya akhlak karimah. Udah jelas we ieu tah, ieu akhlakul karimah. Ya Allah. Tuh, kan? Dengan dakwah berakhlakul karimah, Fudail bin Iyad anu tatadina jawara geledegan, pembunuh luar biasa, garong jadi kutubul aulia. Dengan akhlakul karimah, ari eta garong-garong anu ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu aziz jadi wali. Ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo. Salah sahiji wali songo teh tepan garong. Saha? Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Ayo urang mah ku hari kiai malah jadi garong. Dibalik. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah balik ka dia tuh sia. Biasa bae sih. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha? Masya Allah karim. Mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kabangga ku sebab jadi kiai buat yang dicabut ka kiaianana jadi penghuni neraka jahanam. Ina udzubillah min dzalik. Dzalik sing hade kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'ura. Hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis dah, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga. Pun tayangan Allah. Terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin ye ayatna. Konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin ye ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu
Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaros cak Kangjeng Maha Gaya Jibril Ari naon maksudna ayat ieu cik malaikat Jibril la adri kuring mangan sakadar nyampekeun teu apa coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi tunggu hatta as'ala rabbi ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran berangkat malaikat Jibril saet padahaba faraja teu kebal datang kumaha saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu'a amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2 anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3 nomor ka-3 anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah Pahit amat eta sih. Tuh pahit sama malaikat. lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi embong kaki Fudoli keke heula Keheula ieu mah berat biasa. jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun pan hese jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiduan luluh hampura coba da kumaha Pahit biasa. tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan. Masya Allah cak Kangjeng Nabi kaifa ya rabbil ghadab Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha? Engke aya tumpangan-tumpangan. turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Masya Allah Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cak Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin konsepna hiji huzil afwa cokot ku maneh pangampuran lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa lantaran khudil afwa khud mah cokot al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap cokot ta gelas cokot ta motor cokot ta duit teu kudu dititah cokot ngaranna khudil afwa ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot nu mantak lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik majaz kan aya majaz bil isti'arah aya majaz mursal aya majaz bil kinayah tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun apakah musyabah apa musyabah bih lamun musyabah bih nu diayakeunana eta isti'arah lamun musyabah berarti kinayah Ieu mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus berarti ieu majaz bil kinayah tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura teu nerop ja pangampura mah teu bisa dicekel emang pangampura bisa dicekel jah henteu maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah tah nu bisa dicekel mah bangsa
perkara nu kapancadria berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan ai santri mah teu santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh di luar kepala datang ka poho deui can sakumaha tah sakitu mah can sakumaha tah mah lah kos kitu Yadzukiral musabbah wa hudifal musabbah beh ditutur musabahna afu dipican musabah bena warumisa ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makliyah bis isti'arah bil kinayah atuku ari mah urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khudna bae kuari matu khudna bayanun rob kana lapada wa ulahu di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege khud di mana utlub berjalan bila fiil ibana irdo mangga bae hege jalan na loba jasa berarti berjalan dina fiil geus lamun isyarah berjalan dina fiil majaz berjalan dina fiil majaz ngaranna majaz isyarah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu na babari jasa tah malah patabiatan tapi geus isyarah tah bahaya berarti khudna kurang anu dimodif bimana utlub masyaallah karim kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyahna hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh hese lah goyang aing tak mau bodoh aing cokot kurang masdarna tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang mah tinggal maca salah ngahartikeun si hade jadilah penistaan sabarangan tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus dikamanakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sambarangan sia teu meunang tafsiran kotak sorangan aya eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleuh hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geura ku hadis teu meunang kotak sorangan man pasarul Qur'an bi'i fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an kotakna sorangan penghuni neraka ulah hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai nu ngahartikeun Quran kotakna sorangan eta penghuni neraka usapan kurang penghuni jahanam nih aya rumus-rumus ngahartikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos bah tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabot da aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur na beberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos kitu teh hese kakara khudil afa doang ya anu babeuli teh ngartikeunana pabelit geus bisa kieu bisa kitu bisa ulama pagaweanana geus
nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebal amat sagala 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh eta caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mandak lamun di pejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho mata-matakeun kalimat nyambung ke bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teuk kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah oh ieu teh qodiyah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulaian ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta bae tinggal dituturkeun eta lah mazahibul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese tinggal tuturkeun we eta bae sia mazhabana Syafi'i iya bener sia kula mah lain Syafi'i cenah sa Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu beres nah lamun anti mazhab sing hade mana sing hade teh Syiah geus teu bermadhab Wahabi teu bermadhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeun atuh teu bermadhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an ka dieu sia mampun teu hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudu nyaho heula qiraat termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar ayo lamun qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 leuk teh ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kula masuk inget ka urang kulon bae urang kulon ngokos gitu goblok dia ku aing nyaho sia ku aing dia sembarangan bae sia lamun gelut jeung urang kulon bakal kanyahoan urang mana urang kulon kan beda aya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda ya Banten lama nah ieu kanyahoan anak gelut lamun gelut kakarak kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut karak kanyahoan gelut cak impak urang utahnya na begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping kanyahoan guys ayo guys, oh iya guys, jelas guys. Dia gelut itu dong gelut. Boleh pak, utahnya nak ngaluarkeun nusok di sawah jangan kadang-kadang genjer, jelas guys, jelas. Orang mana tak? Kayawan tuh, lamun geus kayawan tak karak, oh iya. Tuh, ieu mah ngaluarkeun pete, ieu mah ngaluarkeun genjer, ieu mah ngaluarkeun emping. Ieu kanyahoan, eta karakter asli. Eta lamun keluar, blok karung goni. Ya guys, jelas guys. Jelas duduk permasalahan anak.
khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Muhammad khuzil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin nas yang kemudahan tina karakter-karakter jeung akhlak-akhlak manusia walatab anha ulah sok muliti ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan-urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib-wajib haram-haram makruh-makruh sunah-sunah kalipuran ku akhlak urusanana patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya-budaya tersebut ngalangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heura soteh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing cuma ditolol-tolol atuh pagahan mah pagahan bae ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing gelut sia jeung aing tungtung lah lain ngaji pan gelut Suatak ge khuzil afwa tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda aya sakadar jadi motor mobil kereta api kapal udara daya tempuna nu berbeda kekuatan nu berbeda manusia ge sarua boga kekuatan mentalna Rasul dijadikan ku Gusti Allah mentalna mental bajak tanpa pamrih pantang mundur sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhana Rasul Allah kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab nu kadeuleu teh Allah mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala mali sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama kiai mah nu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan-jabatan sia waktu ka Allah aing dudukeun ku sia wa aing sia aya sia lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini tamakos kituna ini tamagos gitu mah yang dibere segala rupa yang di alem-alem kayak diondang ke pendopo mending mun gede sabarakarapun khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ka Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad cokot ku anjeun Muhammad jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeun Masya Allah karim urang
sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing harara de nyaninya ya urang bakal pararaehnya atuh komo nini mah meureun teu heula nya kiai atuh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa deuk nini teu heula mangga deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung nu teu heula lalauna mata kula mambung diondang ke Keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kumaha ka Jawa ana maling masa bahasa kos kitu kan teu bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dieu loba tah sok didengekeun kula ge sok seri sorangan ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi we surama orang gawang iki we gawa iya menyake di orang usah tetep bae ge ya orang seri bae ngadengekeun cak nyana mah aing tilok ngintip meureun santri penting teh aya cek aing santri aing kos ieu amat ieu bahasana aduh Anjur daharna geus. Sama agenya. Aja age-age sih. Widih, tuh gua kehabisan. Kehabisan. Kan tekan. Embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa. Teu bisa, aya ge bisa bahasa Sepatan. Atuh bahasa Sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah. Atuh teu bagus je, lu gua cariin ai gok di sini. Masa Melayu aya gokan. Tak mung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta, Gondrong, Ciledug teh lain mah teh lah. Teh mah Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan. Sunda urang mah asal seubeuh gitu. Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang jajak kula mah Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang heuh ka mana sia jaga di heuh aing ngirim atuh asana seubeuh teh ka urang seubeuh lamun pakai bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang teu ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka dieu sareng saha ditinggal di dalira wae. Ieu bagi tungkul. Sarujud bisa asana. Urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa. Sia mah dahar sorangan bae. Eta lamun kadenge ku urang Bandung, ku urang Cianjur pajar nyarekan lain. Eta teh lemes sakitu teh. Akhirnya sakit dibandingkan jeung kulon ya kulon pandai gelang ngeunaheun Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain pandai gelang mah Serang pandai gelang lemes jalain jalan lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heuh sia sorangan bae heuh sakitu kunaon teh jejeug babaturan lah teu kaburuan meureun ngeunaheun urang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem urang ada orang Bandung mah puyang aing mah mulih di mana wangsul di gitu mana merengkan puyang aing ya Allah ulah bae kesalahan urang lembur urang aju
Babandungan ulah bahaya. Bahaya. Pensun cek teh. Nuju ngauah-uih rengginang. Nuju ngauah-uih dinten Rangginang. Atuh lain dilemasan nama kos itu mah ngabulak-balik bae. Nya ngauah-uih. Poe Rangginang teu meunang dinten Rangginang. Aduh, Masya Allah. Aduh, temenang aja di tempat temenang di lemesan. Kula lagi suka yang seri. Pada kemana ya? Bante pada kali itu cina ngajak siapa aja kemana? Pondok Ageng. Ya, lain Pondok Ageng, Pondok Gede. Temenang dirobat tau Pondok Gede atau ngaran jing. Mana Pondok Ageng? Itu beres. Nggak sebentar kalau teu bisa bahasa Sunda Bandung. Nggak sebanding Sunda urang mah ngeunaheun. Sakitu ayana geus beres. Sebeuh perasaan. Urang mah bobogohan ge sia bogog aing, bogog ka sia. Aing geus salaman, srep beres. Pada eta manusia lalaunan, emang neng cinta lah. Kesel. Ya, khudil apa? Jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah, urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak anu bagus, akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab. Sing gede hampura, sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus. Parentahkeun berarti mah urusan agama. Parentahkeun dengan cara akhlakul karimah. Rahmatan lil alamin. Sok parentahkeun lalaunan. Ketika urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf, urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan. Tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih, tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad nek ngasupkeun ma'ruf tentang akidah, ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nantangan ka anjeun nyana menghadang dengan kekuatan dunia nyana ditembongkeun, jabatan nyana ditembongkeun, kekayaan nyana ditembongkeun. Muhammad apapun yang terjadi kuari berangkat anjeun tumbas kekuatannya. Lain berarti ulah perang khudil afwa wa'mur bil urfi teh ketika kudu perang. Ketika kudu demo ya demo masalah. Lamun memang ieu hak berangkat. Lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi. Dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang. Kanjeng Nabi perang. Ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Ngasupkeun akhlakul karimah Kanjeng Nabi, syariat dengan cara lemah lembut. Ketika nyana urusanan dunia hampura, ketika urusan masalah budaya lalaunan, ekonomi lalaunan, lah terus dengan akhlakul karimah. Ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu
Engkau bupati, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri, engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi, agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana. wa'mur bil urfi, tanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti, pelan tapi pasti. Selamanya nanti mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara, tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun. Ulah cicingan atuh. Lain target untuk menang. Al-qital sijal, menang, perang, kalah, menang. Tidak diukuran, tapi perjuangan orang datang ke mana? Eta nu ideal salamatkeun diri orang. Ja isuk bakal paeh, teu perang ge bakal paeh bae, teu geri ge bakal paeh bae. Atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun. Polisi mana girohna nu beragama Islam? Abri mana girohna nu beragama Islam? PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan? Berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, saruanya anak sekomplotan penistaan. Udah tuh Mantap naon? bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan urusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mandek mah pemerintahan sahanyana. Rakyat mah Mantap, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. deh. Kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Ieu wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodohna percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh, aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi, marentah tidak nyampaikan ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai kehadiran menuju ridho Allah
kita disampaikan ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahueun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan. Tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ieu lah. Wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda ka anjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun khusus jang Kangjeng Nabi umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren. Dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator dibere kemampuan urang. Undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah umat-umat di jalan Allah ternyata teu bisa make akhlakul karimah aya setan numpak kuda. Kiai ai cicing bae mah di pondok ye ngajar angel kaboga mobil kuari aya proyek kiai kan dek pilgub ayeuna ye ieu mah kieu we kiai anggaplah ieu mah variasi hirup ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah go istighosah lumayan we kiai lumayan ulah loba nu dideulea karena Allah mata mah urusanna urang ieu geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan jurig datang kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna fasta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim masyaallah letik teuing 10 a'udzubillah ayang sabaratu kiai ya namun sekali bangsa 25 mah jadi 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan tuh kiai boleh guys lain a'udzubillah eureut maju goblok sama kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang dina urang keur mungpung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringi bentukna make udang-udang jeruk betuk tuh jurig keluar ti tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS jurig keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngabai kahana jurig ki modal ya orang matulah tuh jangan orang kene terus masih kene ya ulah sok nurutan batu ya
aya orang memanfaatkan we maelanan ya yang orang keneh kan orang Islah gampang aya insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente rekrut bae Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi terus insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang eta aya uang perekrutan boleh oge sih datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun pastaibillah kuduna lain ngahayukeun ieu urang teu kuat ye teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin datanglah juri pasti setan datang bentuknya mungkin kiai mungkin pejabat mungkin orang dekat babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan kak lah mangpang meungpeung heulana jang ora kene ieu dah jang meuli motor cokot teh habak pamajikan urang eta teh jurig newo-newo jurig newo-newo eta pamajikan urang lain kalah urang nyemal kebel hirup pan geus ulah dicokot kalah ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede kak pamajikan tolol neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang seton Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah kama umirta bihi soripun fastaidillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah sebab awadai lu bakal ngalindungi kecuali Allah innahu sami'un alim sanyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan maha uning kana pagawean-pagawean urang ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu itu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu Allah alimun maha uninga penta perlindungan ka Gusti Allah mudah-mudahan Gusti dibere kekuatan engke yadfahu angka Allah nu bakal ngahadang kajeun ku kumaha perlindungan ka Gusti Allah naudzubillah dengan berbagai cara urang nolakna atuh kira-kira dakwah nu lain lillah aya muatan-muatan politik muatan-muatan ekonomi muatan-muatan budaya di luar Allah mantap naon urang minta perlindungan ka Gusti Allah engke ge yadfahu Allah bakal melindungi sia dek sebab Allah teh sami'un alim mudah-mudahan negara urang dibere tentrem dibere tenang kiaina mudah-mudahan dibere kuat dibere beunta mata hatena kitu keneh tokoh-tokoh agamana tokoh masyarakatna kumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan dibere beunta mata hatena mudah-mudahan urang dibere aman damai jeung tentrem bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal